Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam. Eta khamsatun aya 5. Syahadatun kahijina nekatkeun anjeun kalawan makrifat jeung tasdik. Syahadatun kahijina nekatkeun anjeun kalawan makrifat jeung tasdik. Kana saestuna kalakuan jeung tingkah. Kana saestuna kalakuan jeung tingkah la ilaha teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan, anu hak ditaati, parentah jeung laranganana, anu wajibul wujud illallah angin Allah. Wa anna Muhammadan jeung saestuna ari Kanjeng Nabi Muhammad eta Rasulullahi utusan Allah. Wa iqamus sholati jeung kaduana ngadegkeun kana salat. Wa iqamus sholati jeung kaduana ngadegkeun kana salat. Wa ita'uz zakati jeung katiluna masrahkeun zakat. Wa saumu ramadhana jeung kaopatna puasa dina bulan Ramadan. Wa hijjul baiti jeung kalimatna munggah haji ka Baitullah. Wa hijjul baiti jeung kalimatna munggah haji ka Baitullah man pikeun jalma istata'a anu kaduga itu siman. Istata'a anu kaduga itu siman ilaihi ka itu Baitullah. Naonana sabilan di perjalananana. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman eta sitatun aya 6. Antuk mina kahiji yen imankeun anjeun. Antuk mina kahiji yen imankeun anjeun billahi ka Gusti Allah. Wa malaikatihi jeung kadua imankeun ka pirang-pirang malaikatna Allah. Wa kutubihi jeung katiluna imankeun kana pirang-pirang kitabna Allah. Wa rusulihi jeung kaopatna ngimankeun ka pirang-pirang utusan-utusan Allah. Wa bil yaumil akhir jeung kalimatna imankeun kana poean akhir.
Wabil qadari jeung kagenepna ngimankeun kana papasten khairihi tegasna alusna itu qadar itu papasten wa syarrihi jeung gorengna itu papasten itu qadar eta minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul islami khamsatun. Sabada tuntas kamari ngabahas karena masalah bismillah, teras karena alhamdulillah, teras sholawat sinan salam ta'ingina kumandang kana pasal loka hiji dina pasal pertama dina kitab Sabinah musonif nungarang kana ieu kitab ngabahas kana masalah arkanul Islam, hartosna ngabahas kana masalah rukun Islam. Daya rukun Islam anu jumlahna khamsah aya 5. Ieu lamun diibaratkeun rukun Islam ieu dina hiji bangunan mah mangrupikeun hiji bangunan anu kokoh, hiji bangunan anu sesek. Nu kahiji awaluha ari anu kahijina tina itu khamsah syahadatun. Nu kahijina syahadatun alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, atawa sok disebat ieu teh nu kahiji syahadat ain. Syahadatu wa bagian kahiji syahadat syar'an, kadua syahadat munjim kade kudu telik pisan. Tah teh sok disebat nu kahiji nyaeta rukun Islam, nu kahiji teh nyaeta syahadat ain. Syahadat dua, syahadat ain teh hiji asyhadu alla ilaha illallah, nu kaduana wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tadina syahadat anu dua eta parantos mencakup kana masalah aqaidul iman anu jumlahna 50. Mana jumlahna anu 50 teh rincianana atawa wincikanana hiji-hiji tina anu 50 teh bahwa jumlah aqaidul iman anu jumlahna 50 teh terdiri hiji sifat naon anu wajib di Gusti Allah, dua naon sifat 20 anu mustahil di Gusti Allah, terus hiji anu wenang di Gusti Allah. Sabaraha tah eta 40 hiji. Tah anu 40 hiji anu ieu disebutkeun 20 anu wajib di Allah, 20 anu mustahil di Allah, hiji anu wenang ti Gusti Allah, eta disebutna aqidah uluhiyah. Eta disebutna aqidah uluhiyah.
uluhiyah hartosna akidah ka paneranan eta wajib ngayahokeunna dalil-dalilna ongkoh maknana ongkoh jeung dalil-dalilna ongkoh tah sabada 40 hiji tuntas berarti tumandang anu saterusna nyaeta 4 anu wajib di Rasul 4 anu mustahil di Rasul hiji anu wenang di Rasul sabaraha anu wajib di Rasul 4 wenang di Rasul hiji anu 2 anu mustahil di Rasul 3 anu wenang hiji anu wenang di Rasul berarti jumlahna sabaraha salapan eta disebutna anu salapan 4 anu wajib di Rasul 4 anu mustahil di Rasul hiji anu wenang di Rasul eta disebutna aqidah nabawiyah aqidah kanabiyah berarti jumlahna baraha 50 nu katilu aya anu disebat aqidah sam'iyah naon aqidah sam'iyah ai ngaran aqidah sam'iyah teh nyaeta beja atanapi wartos di Rasul anu mustahil bohongna anu mustahil bohongna naon contona saperti bejana aya alam barzah saperti bejana aya siksa kubur aya nikmat kubur eta disebut aqidah sam'iyah wartos beja di Kanjeng Rasul anu mustahil bohongna wajib nekankeun benerna sabab tadi teh Rasul kasifatan ku sifat sidik cobi sok akuin iman 50 bareng mali bantuan Ari aqaidun eta aya 50 perkara kulo anu wajib di Allah dua kulo anu muhad di Allah
Nuka hiji syahadatun alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Hiji eusi tina arkanul Islam teh nyaeta kudu nekatkeun anjeun kalawan makrifat jeung tasdik bahwa an la ilaha illallah saestuna kalakuan jeung tingkah teu aya deui pangeran anu wajibul wujud anu wajib ayana anu hak anu bener kudu ditaatina parentah jeung naon laranganana wungkul Allah anu kedah diibadahan. Tausina dina syahadatun didinya teh hiji kudu nekatkeun, nu kadua nyaeta kudu dimakrifatkeun, anu katilu nyaeta kudu ditasdekkeun. Nah, kumaha eusi dina syahadatun lah sok asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan Rasulullah. Asyhadu nekatkeun abdi kalawan makrifat angkana saestuna kalakuan la ilaha teraya deui pangeran anu wujud anu wajib diibadahan anu hati taati parentah sareng laranganna illallahu angin Allah wa asyhadu sareng nekatkeun abdi kalawan makrifat sareng tasdik anna Muhammadan kana saestuna Rasulullah eta utusan ari patokan makrifat eta kieu idrakun bi'ai sulaya qamu ma'au ta'rodudun muwabikun lil waki'i nasibun anda lilin pamanggi anu janji tekena owakin sir anu adu
dinan abdi beragama wabi Muhammadin sareng ka Kanjeng Nabi Muhammad nabi yang abdi nabi wa rasulan sareng abdi rasul wabil Qur'ani sareng kana kitab Al-Qur'an imaman abdi berpedoman wabil mu'minina sareng kajami anu hariman ikhwanan abdi tutuluran hiji nu kaduana tina eusi arkanul Islam teh wa iqamus sholati jeung kaduana ngadengkeun salat. Tah eta teh nu kahiji lamun diibaratkeun dina bangunan syahadataen teh eta mangrupikeun pondasi. Ai pondasi bangunan di mana ayana? Hah? Ai pondasi bangunan di mana ayana? Dihandap. Ya, dihandap. Tah eta dina awak urang ibaratkeun hate tah ieu. Jadi kudu dikuatan pondasi mah, kudu dipangeuhan, kudu diwewegan pondasi mah. Bisi ayeuna urang teu paham, teu ngarti kana eusi syahadataen pantos dibuat. Syahadataen teh syahadat teh kabagi dua, hiji aya nu disebut syahadat syar'an. Naon syahadat syar'an kudu ngarti. Itu naon syahadat syar'an bagus dijelaskeun. Contoh syahadat syar'an mah jalmi anu geus ngucapkeun syahadat kitu nya sanajan can ibadah can salat can naon tapi manehna geus ngucapkeun dua kalimah syahadat contohna halal peucitan, halal micin hayam, halal ditikahkeunana, halal nampak warisna jeung sanes kanterna itu. Ngan kade di antawisna aya nu bisa ngabatalkeun kana syahadat. Naon contona murtad. Rek murtad ucapan eta mah rek murtad pagawean atawa murtad patekanan. Murtad ucapan bagianana lisan kitu. Nu kaduanya eta murtad pagawean tah anu murtadna. Nu katilu anu murtadna teh patekadan bagian hate. Nah, lamun aya salah sahiji anu murtad rek lisan atawa pagawean atawa patekadan berarti batal syahadat syar'an. Kudu syahadat deui. Contoh mana? Batal syahadat syar'an sanajan ngucapkeunana kana kecap misalnya geus ngucapkeun dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah geus asup manehna ka agama Islam ai kari-kari manehanana keur jalan-jalan di kota tawa di Pasjum di pasar Jumat keur pangan ari pas di Pasjum teh tah di dieu deukeut toko jam bola kaler aya gareja didinya ya aya gareja didinya panasaran nanyakeun ka tukang parkir cenah aya eta gedung naonnya pot antik kitu cek tukang parkir teh cenah neng eta teh gareja oh gareja teh eta gitu aya saabang di jerona eta apa da abang itu pernah asup cek tukang parkir teh da apa da abang itu pernah asup ngajagaan kayak di luar di dieu di jalan
markiran tapi teu pernah asup ka jero. Aya naon-naonna di jero cenah abang teu apa. Ngan bejana cenah kita di jero teh kitu aya mimbar, di hareupeun mimbar di dinya teh aya patung salib. Kitu nya patung aya salib, aya tangkal tambah tangkal salib nya tuluy dina eta salib teh cenah bejana ceuk orang Kristen mah eta Nabi Isa disalib di dinya. Duka tapi cenah ceuk amang eta teh leres jeung teu nama. Meureun eta budak Tuhan penasaran akhirna ngobrol-ngobrol cenah kumanya lamun ka jero urang ningali, urang di video, urang selfie di jero. Bari manehanana geus ngucapkeun dua kalimat syahadat. Asup we ka jero adinya ka gareja. Sanajan niatna mah teu maksud aya naon-naon, hayang apal we jerona. Hayang apal we eusigna eta gareja teh naon-naon wae kitu. Ayeuna asup ka jero, foto-foto selfie di jero, tah malah foto di dinya manehanana selfie deukeut salib teh nangtung di dinya. Tah ceuk pandangan ilmu tauhid mah eta teh batal syahadat sarana kudu syahadat deui kaluar di gareja teh. Sanajan teu boga maksud naon-naon. Mung sakur ngahajat hayang nyamuk naon jerona gareja ngan ceuk ilmu tauhid mah eta teh batal syahadat syar'an. Disebutna teh murtad pagawean. Kadua contoh mana yang mantap murtad pagawean teh contohna saperti studi tur datang teh ka mana ka Borobudur. Tah saur para ulama mah eta teh cenah batal syahadat syar'an. Batal. Dalobana naon atuh patung. Terus deh. Patung ya. Butung mulutna, butung leungeunna di eta candi batal. Maka kudu syahadat deui. Naon sababna batal murtad pagawean. Jika murtad pagawean. Tuluy murtad patekadan eta bagian hate. Tuh murtad patekadan dina hatena nekatkeun manehanana sabada ningali gareja, ningali Nabi Isa, ningali patung Nabi Isa padahal Nabi Isa. Dina salib manehna nekatkeun dina hate bahwa percaya bahwa eta anu disalib teh Nabi Isa, bahwa Nabi Isa teh ditekadkeun dina hatena adalah pangeran. Batal tak syahadat. Kudu syahadat deui. Sabab ari katauhidan mah harga mati. Teu aya toleransi. Sok sanajan misalna ayeuna dina pas hari-hari manehanana orang Kristen itunya model misa na misa Jawana itunya di gareja urang teh umat Islam ngajagaan bisi aya bom, bisi aya naon, bisi aya teror jeung sajabingna. Muhun ari secara kemanusiaan mah sae eta teh ngajagi urang ngabantu toleransi, tapi ceuk pandangan hukum ilmu tauhid harga mati. Tauhid itu harga mati, akidah itu harga mati tanpa aya kompromi. Sakali batal syahadatna batal, geus teu bisa dikumaha-kumaha. Hati-hati eta nya. Dianggap tanji batal syahadatna. Tuluy murtad ucapan. Nah ieu ucapan urang salamatul insan fi ibdil lisan, salametna manusia teh bisa jeung teu ngajagana kana ucapan urang. Lamun hayang salamet jaga ucapan. Gitu. Lamun hayang cilaka sok sageunahna ngomong tanpa aya landasan. Insyaallah cilaka. Bisa jeung teu ngajagana urang kana lisan tergantung urang anu ngabogaanana anu ngajalankeun. Mun hayang salamet cek Nabi ibdil lisan jaga carita. Itu lamun teu bisa ngajaga kana caritaan cilaka. Sabab ieu lisan teh lebih tajam daripada pedang. Itunya
lamun teh mah kakeureut ku pesok, kakeureut ku silet, kakeureut ku pedang, loba ubarna, loba pilandogeunana. Terus teh kakeureut ku silet misalna loba ubarna betadin. Ueuh betadin tangkal caukeun jadi itu geutahna atawa salianti tangkal cau tangkal balaka cidage dibeuweung dikayeung ditaprokeun kana rageut jadi atawa make keong racun buntutna ditakol tah ngeclak adi jadi loba diubareunana. Tapi lamun lisan omongan lamun geus melukai hati lamun geus ngalukaan batur eta teh hese diubareunana nyeleti kana hate. Ingat eta misalnya 2 tahun ka tukang si eta ngomong ka aing kan ku aing ayeuna mah dibales ta eta berbekas dina hate padahal eta caritaan eta omongan teh ceuk paribasana babaraha taun ka tukang tapi nyerina tapi berbekasna nyampe berbulan-bulan nyampe bertahun-tahun aya oge anu saumur-umur we eta teh alat lisan urang ka batur. Jadi hate aing mah geus eta. Nepikeun ka diangkeun ngomong ka urang anu bari jeung teu sesuai jeung kanyataan aing mah sumpah di ayeuna nepi ka saumur hirup aing nepikeun ka aing dikurepkeun atawa dihurup ku taneuh beureum aing geus moal hayang nanya ka eta jelema. Eta naon alatan nyeri hate. Alasan lisan batur atawa lisan urang ka batur teh di antawis mantap ngarangkeun agama carita. Nah, makana jaga lisan, hati-hati berbicara. Jeung saja. Alhamdulillahnya. Modal jelema anu geus kanyerian hate. Kanyerian hatena manehna maneh dengan cara apapun nu penting kabaleskeun dendamna eta teh ditempuh. Dengan cara apa? Santet teh tuh kan, teluh teh, warji teh, menyakiti tanpa menyentuh teh. Bahasana gitu kan. Hati-hati dengan orang Sunda. Orang Sunda itu bisa menyakiti tanpa menyentuh. Teu dicaba, teu dikade, teu dikeureut, teu disindreuk, tapi bisa melukai. Namun santet. Namun alhamdulillah ini dari insyaallah rahmah dijaga dirasa Gusti. Ya, eta diantar Gusti. Awewe kade awewe. Urang lamun teh mah dipikaresep hiji lalaki, dipikabogo hiji lalaki. Kumaha carana sangkan eta lalaki geunah katarimana sanajan urang teu goblok. Bersikaplah dewasa. Supaya mudah katarimana kumaha gitu. Kumaha we dengan cara apapun ulah ieu ulah tuluy poin kumaha we carana supaya manehanana geunah katarimana manehna geunah sanajan urang teu bogoh ka manehna kumaha carana sok diolah. Punten kitu kumaha we lah bahasa-bahasa anti bahasa-bahasa anu ulah ngaragukeun hatena bahaya. Bahaya loba nekat. Jadi tarima kamu balik jeung dicacam pamau membuat kos kitu hayang ka aing gehelaan. Nah, caheula mun teu meula mun kitu hayang ka model aing mah. Tah eta bahasa eta celetik. Wah, itu diakalan sih. Kitu lalaki teu nekat, lalaki mah disebut lagi panjang lengkah. Panjang lengkah teh nya pamikiranana panjang. Ya. Kunaon dina salat mayit lamun lalaki geuning imam salatna dina sirah. Lamun mayit awewe geuning nyolakeunana dina lebah dada. Dina lebah ieu sabab antawis dua manusia ieu awewe jeung lalaki dina kahirupan sapopena beda berpikirna, beda cara hidupna. Lamun lalaki dengan cara hidupna make pemikiran tah ieu otak. Kumaha ieu carana? Sangkan urang hasil karena eta perkara di pikiran, tapi awewe
menanggapi hiji perkara, menanggapi hiji satu perkara, hiji pagawean lolobana di barangan anak dengan perasaan wae mah perasaan mus-mus ceurik lain itu bisa dikatakan mus-mus mewek, mus-mus ceurik, mus-mus mewek, awewe wajar awewe mah hate berperanak perasaan. Talamu lalaki anu berperanak perasaan kudu bedana jeung awewe. Gitu. Kudu saimbang. Lalaki perankeun otak pamikiran, awewe wajar perankeun perasaan. Pantes lagu diceurik pantes mus-mus teu boga duit, teu meuli pulsa ceurik. Ceurik mere teu mere da duit eueuh. Kitu teu meuli pulsa eueuh jago banget butuh loba ceurik wajar we. Bila laki mah ulah ceurik. Mikir kumaha ieu sangkan boga duit keur meuli pulsa. Kumaha ieu sangkan urang boga duit keur dahar jeung duit jeung sajabana. Eta alki. Diantarusna otak alki. Awe perasaan diantar kadek jaga ucapan ya, jaga kate kadang jaga pagawean urang kadek bisik disolegan urang kana pamurtadan batal syahadat syar'an syar'an teh syahadat syar'an ceuk syarat sah gitu. Nu kadua munjin tang munjin mah seueur ada syaratna syahadat anu bisa nyalametkeun urang di dunya jeung di akhirat teh munjin teh bisa nyalametkeun dengan syarat-syarat tertentu muka hijina nyaeta kudu idian ya. Ras qabul teras mungkonan kana naon anu diparentahkeun ku Allah jeung Rasulna dilaksanakeun kakarek tah urang ngajaga kana syahadat sarana tuluy tumandang ngajaga kana pagawean parentahan Gusti Allah kakarek urang bisa nicak kana syahadat munjin. Syahadat eta bisa nyalametkeun urang di dunya parat nepikeun ka akhirat hiji. Nu kaduana rukun Islam teh naon wa iqamus salat ngadegeun salat tingali di tengah. Wasaniha jeung ari anu kaduana tina kitu arkanul Islam eta iqamus salat ngadegeun kana salat tingali. Waya jeung ari itu salat waya jeung ari itu salat eta afdhalul ibadati eta di tengah eta afdhalul ibadati pang afdhalna ibadah al badaniyati anu bangsa awak al dhahirati anu bangsa dhahir wa ba'daha jeung sabadana itu salat eta as-shaum tuluy puasa summal hajjah tuluy haji summa zakat tuluy zakat. Jadi sholat itu adalah sabada syahadat ibadah anu pang abdol nyaeta sholat pang abdolna ibadah badaniyah anu dohir sabada puasa, sabada haji, sabadana zakat adalah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Seueur sholat. Maka dina Quran seueurnya aqimus sholat wa atuz zakat tuluy naon hafidu 'alas sholawati was sholatil wusta dina Quran. Kudu ngajaga ngaraksa aranjeun sadayana kana pirang-pirang salat bil khususnya eta salat wusta. Naon salat wusta teh? Ceuk ilmu tafsir, ceuk ahli tafsir dina tafsir Jalalain, salatul wusta teh dua. Kudu ngajaga salat wusta hiji salat subuh, ceuk sakaul mah salat isya. Ceuk sakaul salat asar. Nah eta nu disebut salat wusta teh. Cek sakaul mah salat subuh jeung salat asar, cek sakaul deui mah salat subuh jeung salat isya. Tuh, dina hartos lain anu sejena duhur maghrib jeung sanes nu sanesna lain teu kudu diraksa, diraksa eta ge ngan eta teh anu dua waktu eta anu pang afdolna di antara salat anu 5 waktu. Oh, sholat subuh ya,
salat subuh jeung salat asar atawa salat isya eta horeamna cek dina hadis Kanjeng Nabi asadu sholati indal munafikin ya pang banget na pang hoream na ngalakonan sholat keur jalma-jalma munafik dua hiji sholat subuh nu kadua sholat isya keur jalma-jalma munafik dua waktu sholat eta teh pang hoream na dipigawe sholat subuh hoream terus teh ih pang hoream sholat subuh jeung isya kitu ge asar sarua hoream maghrib sarua kabeh we hoream ngan pang-pangna dua subuh jeung isya tak kade sholat ulah loba tinggalin ya ulah loba tinggalin da beda itu jelema antara sholat mah dicabut ku Allah cahaya kasolehan dina beungeutna dicabut ku Gusti Allah geuleuh meuleuk sanajan bodas tapi tara sholat geuleuh meuleuk tidak terpancar aura-aura positif cek tukang buku tukang hikmah mah gitu teu ciri aura-aura positif teh katutup naon sababna tara sholat tuh malah ayah keterangan cenah di mana-mana urang sare cenah bobo penting nya rek sare tah dina nalika urang sare awak urang teh ditalian di perkara dina ditalian hiji ditalian dina sirah urang nya nu kadua ditalian dina beuteung nu katilu ditalian dina sampean. Nah, keur sare ku setan teh urang teh kan ditalian hiji sirah nu kadua beuteung anu katilu suku. Di mana-mana urang-urang ya, di mana-mana urang-urang sare tuluy ngadoa itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur sok ngadoa tah loba nama darah sakapun kosok sakapun darah loba nama lamun seurang udang sare tuluy sahudang sare teh urang ngadoa heula alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur coplok tah tali dina beung dina sirah urang nu kadua lamun sekurang wudu mandi langsung wudu langsung wudu saatosna wudu tali anu ngabeungkeut kana beuteung urang setan tali setan anu ngabeungkeut kana beuteung urang pegat coplok harita keneh sanggeusna wudu tuluy ngalaksanakeun salat subuh sabada salat subuh tali anu dina sampean urang pegat harita keneh tuluy we dina eta poe Allah ngajadikeun ka eta jalmi bunga Allah ngajadikeun ka eta jalmi bakal marahmai beungeutna bakal bunga bakal atom bakal senang timbul pertanyaan kumaha cenah lamun urang-urang sare dengan doa berarti tali aya keneh di dieu. Kumaha lamun teu wudu aya keneh tali di dieu. Kumaha lamun teu salat aya keneh tali dina subuhna. Pantes jelema anu undang tara ngadoa, tara wudu, tara salat subuh, poean eta ku Allah dijieun kapusing kantep dina hirupna. Pusing we. Dina eta poe teh rudet wae. Masalah jeung masalah we dina eta poe berarti kan introspeksi diri Gusti niatnya abdi teh tadi mun dina mun poe ayeuna ya misalna nek poe eta teh ye meunang kasedih meunang katunggalaan ye sedih we jeung sedih teu buku-buku dicarekan ku Pak astagfirullahaladzim ayo urang salah naon tadi teh urang teh salat subuh tadi urang teh dengan doa
kurang teh tadi tunggu ke sholat subuh jeung saja bina kitu. Nah, eta janji Kanjeng Rasul dina hadis Kanjeng Nabi, lamun jalmi budang sare ngadoa, tuluy wudu, geus mandi tuluy wudu, tuluy salat subuh dina eta poe bakal panggih jeung ka Allah. Senang bunga sok jajalan. Beda jeung tara salat baru teh. Isuk-isuk teh lain bunga anu tara salat mah. Hari kieu gegetret. Mah hirup ya teh. Gawean tubuh jabal odong ya, tubuh ditebok. Nah eta, coba lamun anu sholat subuh mah gitu kan, senang hantena rek sare deui penting urang jam 12 rek urang. Atawa lamun teu sare ngopi, geus teu ya geus ka musik isuk-isuk teh ngagedut tuh ya. Senang, geus ngadengikeun musik isuk-isuk teh. Dari kerja ipongan isu-isu tadi na kaset apa baik ngadoa afdhalul ibadah ya al badaniyah adz-dzahirah itu wa ba'da hiji salat tuluy sabada salat pang afdal teh puasa ya ieu teh puasa kade bisi ngopi ka imahnya pas puasa ieu teh teu kade ingetan bisi poho ari poho mah meunang anu pohoan teu poho mah meunang eta mah rezeki di Gusti Allah. Mun teu puasa heuh poho nginum atawa dahar gitu eta rezeki di Gusti Allah. Ngan anu teu meunang sone pohoan tapi api poho. Ya, ji sabada pangabdol sabada salat, hiji salat, tuluy sabada salat puasa, tuluy sabada puasa naon haji, sabada haji, summa zakat tuluy zakat. Eta pangabdol itu sholat silah antawis urang jeung Gusti Allah tepung ngantelkeun nganikeun atawa nimukeun ngamprokeun diri urang jeung Gusti Allah dina sholat silah af'alun wa aqwalun muhassasatun al-muqtatahatun bitakbir wa muqtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah ucapan jeung pagawean anu ditangkukeun nu dimimitian ku takbir anu ditungtungan maca salam. Katangguan dina salat mah aya, teu sagawaya babacaanana. Itu teu sangeunahna babacaanana aya katangguanana. Mahsusatun anu dikhususkeun doa-doa dina salat. Tadi anu salat takbir meunjeul kade salat yang lain. Sanajan morea, sanajan loba pabelit jeung pagawean utangikeun salat padulah nepikeun ka timah. Ade loba tinggalin salat. Keueuh ayeuna lamun loba ninggalkeun salat keueuh salat. Rek naon atuh? Anu rek dibawa ku urang salat tahar coba puasa tahar. Gawe nahar dolin dahar modal ulin mume HP hardolin kitu jeung kitu salat teu. Puasa teu kitu kan. Unggal penting halan uli jeung saja bareng. Naon anu rek dibawa nalika urang teh lamun salat. Nah eta bahaya salat. Ya. Dua wa iqamus salat teh diibaratkeun tihang sesuai sareng hadis Kanjeng Nabi as-shalatu imadul paman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamati. Sarua jeung nu salat teh ngadekeun kana agama tapi sawansulna nu tara salat secara tidak langsung manehanana ngarusak ngancurkeun kana agama. Seueur dilakukan. Tanbihun as-shalatu wa zakatu wal hayatu di dalam taubat taktabat bil waw taskinnya dilanjutkeun hiji. Hiji deui bismillahirrahmanirrahim.